mataku Allah dina ayat anu tadi dipaparinkeun pang bebenyo naon pang bebenyo na a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Surat Al-Fatir ayat 28. Saestuna jalma-jalma anu maraca kana kitab Allah hiji wa aqamus sholata anu ngadegkeun kana salat dua wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah tilu nu ngainfaqkeun dina sawarehna harta anu parantos dirizqikeun ku Allah sirran wa alaniyah rek secara susulumputan atau rek secara terang-terangan nu tilu perkara eta teh yarjuna tijaratan lan tabur maka ketika ada harapan daripada mereka lamun teh mah jalma nu daek maca Quran boga harapanana yarjuna tijaratan lan tabur lamun teh mah jalma anu ngadegkeun kana salat tuluy manehna boga harapan maka harapanana teh yarjuna tijaratan lan tabur lamun teh mah anu daek sedekah ngaluarkeun sebagian harta nu dipaparinkeun ku Allah kanjenganana rek secara ketembakan rek susulumputan ketika maranehna boga harapan maka harapanana teh yarjuna tijaratan tabur naon ari yarjuna tijaratan tabur maka mereka mengharapkan tijaratan sebuah perniagaan lang tabur anu moal matak nilakakeun moal matak karugikeun